mana-mana di negara pejabatna lempang nages araredeg gumede asaing siamah teboga bintang dele di aing matu di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisi na gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur terus kawadahan Kiai nage sarua bae silih tangtangan kiai nage lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang urang kok dibawa kikieuanan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus teu asli, munafik kabeh. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus araredeg gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaler kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana umat anu beragama make kopea bakal dihina tati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rawat tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi an Ibnu Umar sakinnya Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulai ku ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumede wa khadamatsun lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris werum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindih apa pirang-pirang kangalane umat di ala khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumah Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumede edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asa aing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeg kitu ngaranna asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah geus teu meunang katoel teu meunang
kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya weh itu ku edek-edek da pohara teh jelema masyaallah kan wah di bada geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadama sum'abna uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia, diladen ku anak-anak orang Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin, turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asa aing siamah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsinya jadi berbeda sih kitabna akur Al-Quran tapi berbeda berarti kan aya japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda di kemana iya urang kok dibawa kikieuanan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus teu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kurang masuk ya Allah teh si kasaki kituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadis naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh ya Allah ya Rabbi murikak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku dia tongkon sia ye cenah kiai ge can pugu ai ge bae can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi ya di karuah ye cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan yeuh deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan di hadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaler kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang punyana di hadaman ku kafir-kafir bere duit dibere fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna moal dianggap atung teh
lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai dek dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta aing mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo teh mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah. Waduh, cenah deuk dibere sertifikat engke kan. Sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikatnya na. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu meunang sertifikat, aing geus teu meunang, cenah teu meunang dakwah. Moal aing mah moal dakwah. Moal. Deuk naon tuh dakwah. Atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit. Nah iya maningan dikirim orai pacok. Iya maningan geus memeh sertifikat maningan orai dikadiekeun leg-leg tara we. Jadi itu dakwah mah makin rit makin mantep dakwah. Hayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela. Satu menang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dieu kajeun. Cenah ditembak syahid aing. Je, di akhirat nu nembakna di keteangan gue. Nya. Jahanam bagian lo. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Ye. Hayu sia. Ayo di rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal tung ieu teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah teu menang masalah. Jumat cenah engke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam teu menang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat. Hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Atuh engke ge nyana ge Islam ieu hudang nyana ge. Kalau bener kos kita tuh harare hudang. Kalau nonton mah ka ajeun aing. Sensus geus lah pokona. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jaka bege gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Wari nyana kali itu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha, anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Je, cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali kitu polisi nu saroat loba keneh. Abri nu salat ambalayah keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi Polres ke masjid aya. Bagus di masjidna. Polisi ge asal neuk ngiuhan bae ka masjid aya neuk salat. Itu kayak hati dah dibalikin baku Allah nya ada musyawarah yang polisi ya orang nanaonan ya kudu ngabantayan orang Islam emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhirat nak orang engke bakal disiksa mah kumaha tuh picen da primit picen bah udah angkat senjata
lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang. Aju kunaon? Gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cek. Ai siap perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah itu biasa baik sih. Masya Allah. Ulah biasa baik. Kumaha gerak Allah. Engkege sahanu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi nu sholat embual layak kene. Kuari nyana masih kene. Encan jelas. Engkege jelas. Abri gitu kene. Nges jelas lah. Je atuh sahanu daya kana neraka sih. Atuh nyana geja mikiran polisi ge nyaing nembakan jelema muslim atuh aneh kana neraka. Palingan cek yana encek ditembak kunjana. Ayo, tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Lalu nanya, "Pak, polisi kok nembak encek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci? Eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Beres sih polisi. Ayo kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah carita urusan gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Keges kalut batu Allah nu gerak-gerakan. Kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae. Nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi ge sarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo. Matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir kuari geus hampir kuari ge heulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kajeun berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqah Rasulullah. Lamun urang kuari dicaci maki kiai dicaci maki misalna ku polisi misalna ku pejabat shadaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Shadaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres aju urang ngalawan nah, tenang bae sih lah engke orai dikirim kalpas ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ki pudoli ya Allah wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam.